awalnya laki itu ya banyak oh laki itu oh kan kudu mikir tuh awal yang dangan bener ini modalnya aku nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anu ngajawab salam mugia sing disehatkeun sing digampangkeun rizkina sing didamangkeun tina panyakit-panyakit anu aya sing digampangkeun ngalap rizkina oge sing digampangkeun maot amin amin meureun sok keke bisi disangka bohong sing digampangkeun ngalap rizkina sing digampangkeun maotna Amin. aminkeun Amin. sabab lamun engke dicabut hese berarti urang aya naon tah betah keneh di dunya nya cakai deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wazba'na minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para wargi sadayana ayyuhal hadirun hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu makarimal akhlaq. Wallahu a'lam bi'urati. Alhamdulillah biqudratillah biiradatillah bifadlillah wa birahmatillah biidnillah. Si ohang
poe ieu atau peuting ieu tiasa nepangan wargi-wargi anu aya di Cinambo dina raraga non kebisi salah teh Isra oh benar Isra Mi'raj anu dina temana teh naon mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan akhlakul karimah. Satu acana diteraskeun simkuring nyunkeun dihapunten samudaya kalepatan boh bilih aya anu panasaran nah cenah si Ohang make jeung diolang dina acara kieu sabenerna mah atawa daek dabonganna diolang kitu we bisi aya nu nyalahkeun sababla si Ohang mah apa meureunan da lain tukang ngobrolkeun agama da si Ohang mah ukur seniman boro-boro jadi kiai ustad ajengan guru teu nyantri acan lamun jadi santri kalong mah pernah begitu nya santri kalong jadi apa santri kalong nggak maghrib sampai isya santri kalong anu kitu mah gitu batak boro-boro jauhaneun nyaho kitab Sapina Jurumiyah naon di Alfiah jeung sajabana teu nyaho si Ohang mah bisi matak oge loba salah nabatan benerna hampura si Ohang nya bade ngapunten saya deui bade ngapunten bade alhamdulillah nuhun ari kitu mah rada regreg kitu tah bisi lain kana naon alhamdulillah ge nuhun ditepankeun sareng para sepuh pakuwu tadi Pak Ajengan Ahmad Pak makroni sate Markodin oh suka makroni oke alhamdulillah biasa pernah sareng sami ikhwan di Panjalunya biasa pernah teh Kang tuh ini tadi ngobrol teh sapohoan urang mah saya teh Mimi lah Esa Umi Pak Umi ongko bapak tapi Umi itu kumaha itu nya kan bae dah like diruwas alhamdulillah urang ngariung kumpul ngariung di payunan naon teh madrasah naon Al Hidayah alhamdulillah tos di ieu saon latenya tos aya rojongan dukungan di urang dieu khususna di pakuwu sareng reng-rengan mohon sabab keung lain kana naon lain teu dirojong teh ningali ayeuna barudak ayeuna boro-boro apal kana ngaji ayeuna mah heuh ari modern mah modern cenah maju ayeuna mah baheula mah boro-boro apanahan bisa ngobrol jeung batur ayeuna mah bisa ngobrol jeung batur jeung di luar imah teh
unggal muka HP bisa leuheung lamun di jerona make diajar mah aya ajaran-ajaran anu matak piuntungeun da geuningan lolobana mah batan diajar kalakah main game atawa pacebookan tuluy naon deui Instagram TikTokan wah kaena teh keur rame teh TikTok nya nyakeun bae teh naon da eta mah nya zaman ngan kudu bisa milah-milah kudu loba nu hadena batan nu gorengna gitu jeung anehna teh deui nu tadina teh tadi nu diobrolkeun teh budak teh ari teh diobrolkeun nu kolotna teh hayang serius juga teh jang budak we wungkul game teh dengan ibu-ibu oge eta ibu-ibu ya Allah jeung bapak-bapak keun lah bapak-bapak mah meureunan ieu mah meureunan ieu mah ibu-ibu dah ting meureunan nya pedah ieu mah pedah meureunan ti baheulana ge sok hayang kitu tamah ayeuna aya aplikasi bari jeung nipu kieu we. Hai guys, aku lagi nyesel. Oh, nyesel wae ditempokeun. Aku lagi gegero, guys. Itu gegero. Lain kunanaon hariwang Bu ku ayeuna teh sok hariwang nyieun nu kitu kieu teh sabab baheula mah ieu aturanana awewe nu geus boga salaki ngalengkah ti imah teh lamun tanpa izin salaki haram hukumna nya nya da abdi main mah henteu alhamdulillah nya henteu ngalengkah mah ngan ieu bebengok ieu nepi ka Amerika ai kitu lain ngalengkah leuwih kadang kala sok poho keun bae da abi mah nyimpen foto di na ieu supaya aya cokot-cokotin isuk pageto simpen dina Facebook cet bari jeung poho manehna dangdananana rada kurang nya rada kurang teh kurang bahan bajuna kurang da abi mah cenah keluar masuk make kurudung heueuh ai keluar mah make kurudung ari foto di mana-mana ngarumai rumah satu Bu seri teu kaop beak lipstik teu kaop beak bedak ngoronyo kasalakina apa tuh yang eta yang mi teh dipangmeulikeun ming lipstik anu rada kumahanya rada beureum atawa nu emping jang naon lolobana hareupeun salaki mah teu kitu jang dipoto cepret atau jang video callan
video call teh jeung bari jeung mapanas baturna deui video call teh esi tingali atuh ya tingali akoh mah akoh ya akoh aduh akoh ayo umur geus sekolah teh mi akoh lihat atuh bibir akoh ya tingali akoh tingali oh pangmeulikeun ku salaki abi mah bager padahal naon menang maksa rika dibaberkeun kabeneran ali si Esih teh si Esih mah henteu salakina teh ari kitu kumaha sarua jeung nganyerikeun eta babaturan ceng Iro aya Iro di dia aya entah iya mah Iro Amerikanya bisi urang dia aya kasinggung eueuh di Iro naik orang Amerika si aya bi si onte ieu mah si Papua nya ieu cenah meni mane mah meni boga salaki teh meni bager sok moang meulikeun wae tuh jadi akhirna mana curhat si jadi surhat ngobrolkeun salaki nah padahal pan teu meunang eta teh aib ulah gaya tapi poho harga diri turun lain harga diri deui eta mah naon atunya ngalak-lakeun sorangan siga nu nya harga diri teh naik daripeun batur tapi harga diri salaki dibeberkeun ka batur kadenya si bapa nanti, si bapa teh karunya atuh kitu-kitu oge lain kuna naon nu diciptakeun atau nu dicita-citakeun ku bapa-bapa teh boga awewe teh atau boga pamajikan teh boga istri teh istri anu soleha pon kitu deui meureunan ari awewe teh meureunan hayang nama anu soleh ngan solehna lalaki ceuk awewe mah beda ku zaman ayeuna mah dan nu teu digawe mah lain nu teu digawe sabana mah can meunang gawe atawa penghasilanana leutik sok kadang-kala sok poho mineng ngarasula komo bari jeung punten ieu mah nya di belah ditu mah apona belah ditu we awewe teh sok kadang kala poho kana nada awewe atawa nada naon pamajikan ka salaki sok ngaluhuran salaki padahal ngaluhuran sorak ti salaki teh eta teh teu meunang bener teu Bu Pak leres teu punten ieu nya dibisi dibelah heula kelas bisi emang ngarasa cicing heula cicing ijang duwe ieu ieu soalna lain di belah ditu mah aya ari kahayang sekali deui cekal ge hayang jadi istri salehah sekali deui cing tadi katuh palai jadi istri salehah hoyong gitu cek sorangan mah pan urang nyebut palai jadi istri salehah hoyong gitu sekali deui palai jadi istri salehah mantap alus kahayang nama
ngan kabayang rek disebut istri solehah kumaha da ieu mah teu kaur bapakna eueuh telat balik ayeuna geus aya HP di mana kene nya cuy cenah ampun aing mah sih meni wayah kieu can datang aing geuleuh aing mah. Halo di mana kene siate Kosim banyak kasalaki siga kitu salaki itu mau geber iya nuju di pangkalan kene iya nih balik sia koyaki ngalada gue sate asalak aya nu kitu di dieu teu aya teu jaya aya wah aya wah bawa mimitina ti dieu sigana eta mah tina pangkalan ojek wong cekik langsung dok Assalamualaikum eta masih keneh eta sora geus datang Assalamualaikum salam eta mah tinggal mah eta neng aa dongkap neng buka iya panto buka we solangan nah aing buka dibuka teh ampun eta sorana ngarat meni sedih malarat ari asup ka jero Gusti nu agung sugan teh geus dangdan keun sora kitu beureunan dangdan mah beureunan ieu mah leuheung rada dangdan gitulah ieu mah lain eta buuk cawigwi koyo di mana-mana tali kutang pegat hiji awak bau bawang eta awewe bari jeung ngomong ke anger saluhureun eta ngomong saluhureun ya Allah masih keneh geus di mana sia teh Kosim di pangkalan neng pangkalan mana now pan matak dugi ka tabu sakieu ge can kenging neng name kenging 10.000 nama kejeng mantok atuh aya kieu ari sakieu mah bobogoanana nyingkas ya oh itu kasalaki tadi tita balik ayeuna geus datang tita ini teuing henteu ceureuh mah kitu teh jelema teh eta nya atuh neng mangga jabaning geus sareupna bingung tah salaki geus sareupna heuh kanu poek di kana rek pangkalan ojek teh bajeng bararingung teh pan sorangan tadi mah nya hype K-pop teuing bayanganana ting kumaha jejak aa tong tarik teuing kapan sorangan tadi teh nya aa tong tarik eta sora motor beda
teu init da soak lu picilakaeun boga sikap kitu teh picilaka heuh pananan nu ngaranna istri solehah teh ceuk Haji Roma Irama mah naon teh perhiasan terindah tuh setiap keindahan saha si aku moro bagung yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia, namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Ainu bieu mah boro-boro jadi perhiasan kalakah yeure. Dina motor keur sorangan ge ngajungjurigan eta. Atong tarik toh. Amit-amit. Nya. Moalnya di dieu mah nya moal kitu nya. Alhamdulillah. Moal aya nu kitu di dieu. Moal? Ih, di dieu mah moal aya nu ngaku. Da eta teh berlaku teh lain pedah cenah tah bener tah cuk sa cuk lalaki teh tah heueuh hayang mah ulah kitu pasti teh ya de bener lah kitu nyapanya ada siapanya awewe lah kitu nyapanya awal ulah kitu ih ngan kudu mikir we tuh ari awewe hayang dangdan bener ari modalna eueuh atunya mata kitu oge meureunna awewe na teu balanjaan balanjaan nu bener atuh bener teh Bu bener tuh mikir Pak iya mah wih kawewe musuh ngobrol teh kos jeung lain dah marukana kumaha beurnya di posrona aing mah lieur aing ku inung si eta mah euy ku inungna budak aing mah leuh ampun eta sagala teu bari jeung cek asarna naon sih horek teh kitu kumaha tuh gawe ngan ukur ngobrol horek menang ti meuneu rek boga lipstik ti mana tuh gawena ukur ngobrol mah awewe oge kade pun tapen nyaho keur nganggur lalakina teh menta segala rupa nu cik itu sigana mah salah meureunanya cenah komo bari jeung ih ampunnya kade mah kade Bu Bapak aduh ibu ya aduh aing sok kadang kala sok geuleuh teh aing mah heuh aing geus kitu teh tadi make video callan jeung mantana aing mah ulah kikituan heuh cenah da abi mah teh naon cenah ngan ukur ieu we unggul cenah say hello heueuh ai kaditu nangkena teh kumaha salaki maneh ayeuna
Cuk rai we. Heuhnya mun baheula jadi mah jeung maneh meureunnan moal kieu hirup teh ci mimitina. Mimitina siang ngabeberkeun aing salaki. Amit amit. Ye. Oh, Ridat ini timah. Papa, selamat kerja. Iya mama, selamat kerja. Iya. Wah, dadah. Beda motornya. Tadi mah kan Honda. Tadi mah Honda. Wah, anu ieu mah lain. Yamaha ieu mah. Yamaha. Wah, pas eueuh tina ieu. Oh, tarik jus. Langsung eta awewe ye. Leungit tina pandangan jeptek. Guys, salaki aku geus indit gawe, urang nyeblak yuk. Didinya boga naon ya dari dia mah cenah. Aku, urang mah boga kurupuknya, adinya mah naon boga naon dia, atuh dinya mawa mie. Ulah kitu, Bo. Ulah kitu. Wan salaki mah nyaho cot uriling. Sing orang make gang, kogang, tek. Nyokot jejer di babaturanana. Sing horeng sarwana. Rumah tangga kumaha eta? Nyokot jejer dititipkeun jejer jeung epan. Sugan terek digawe kelakang nguseup. Ya Allah, aing. Aing mah kudu jadi picontohnya Bu, Bapak yang budak oge. Sabab naon budak teh kudu dididik teh lain ukur pinter. Nu deukeut mah nyetan ningali akhlak lu jadi indung jeung bapak. Ieu manajan ieu punten nya ibu-ibu ku budakna teh. Mak keur naon? Cicing. Ujung ke salesna keur naon sakarupa nyieun angun. Keur ngagalokeun angun. Mak kunaon ceurik? Lain ceurik. Henteu kikian teh. Cicing sia mah. Kalau angun. Eta naon mah angun. Saya teh begitu catanya teuing. Nyentak. Budak disentakan we tuluy meriweuh. Karunya budak teh. Matak nah angun jang kitu meureunnya kuduna mah. Ieu mah. Napa cari lain cari aing dengekeun geus tong teu nyaho sia mah budak mah. Montong leweh atuh da budak teh pasti nanyakeun meureun keur pasea ting kumaha ting kurang beureunan setoran gejrok teh yo eta geus ngagejlok lain eta cek urang mah eta kan bae meh bapak sia apet deui. Lamun kitu carana budak kadidik moal boro-boro rek ngahormat ka bapana da ku indung lagi teu dihormat.
Coba lamun kulawarga anu boga iman mah sabab naon utama awewe bakal jadi teman serasa jadi teman serasa jadi babatu sabab naon babatu jadi rek senang rek susah tetep bak marengan. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Tuh beda jeung nu tadi nelpon oke. Gusti aku siap wayaki can karieu si bapaknya. Assalamualaikum langsung. Waalaikumsalam neng punten aya naon aa meni can uwi teu beda lain balik can teh kitu neng angeun anget naon sih naon neng anget oh kangen banget ieu mun da ake kayak bari ali mayona manjakeun bae da kasalakina ieu kudu mah kitu ayona dina nanya ge budak mak kunaon era aya ka era ka budak teh henteu ujang mate ikeun nelpon si bapak ya si bapak teh ayeuna teh nih bapak teh urang siap-siap nya oh mangga mak gitu langsung oh itu si ujang ngaroskeun oh nyanyi bae atuh nya bapak ayeuna kadinya ayeuna uwihnya mohon diantes ya yang embel tuh langsung benah hari budakna teh pas ningali meureun ningali budak langsung kurudung dibenerkeun lipstik dipake plus on shadow wah sagala rupa make iya tuh bener seseungit teh naon hendak dirinya mah kudu loba tuh di kumaha sok di poe tara budaknya lohok weh mama nikik nih udang mama nih liyo tinggal mak ujang mah ayeuna sok bade ameng mangga kitu lang bade ameng antara terus ibak tacan ibak jeung mandi budak datang salakir tepan main nama geus kistang dan geus geunaheun deui langsung assalamualaikum waalaikumsalam meureun sih iya mah dirapikeun heula. Waalaikumsalam. Kela sakedap aa. Buka panto sakedap. Langsung suntangan. Keun bae da kasalakina. Bau oli saeutik mah nya. Bau oli saeutik mah keun bae da kasalakina. Usaha eta teh. Neng
kumaha langsung gitu tong waka langsung gitu jika nu tadi mah mana teu kitu pan nu ieu mah sakedap bapak sok calik heula calik sapatuna dibuka langsung ditawaran karesepna naon bae bapak bade cikopi bade susu bade teh dubruk atanapi bade nubruk teteh tawaran nyakeun bae me senangeun atuh meureun langsung pada jawab lagi beda wios neng naon bae sok nuhun bade eta we atuh lah bade cikopi tuh langsung sadiakeun cikopi bari jeung langsung lamun lalakina ngomong ieu neng punten neng dinten ieu mah teu kad naon teh aduh kekengingan teh mung sakedik biasana saanu kitu nya ayeuna mah saanu neng teu jiga nu tadi teu dititah balik deui nu ieu mah nu boga iman mah henteu juga bios atuh bapak keun wae ayeuna milikna sakieu sugan we enjing mah kenging deui anu langkung tuh langsung didoakeun mudah-mudahannya ieu teh lain-lain kunaon bet kitu ayeuna lamun kulawarga harmonis bisa ngadidik akhlak lain ku omongan tapi ku contoh ka budak teh eta mah teu langkung kumaha carana supaya bener teh da beureunan tiap-tiap daerah oge beda lain pedah bahasan ai bahasana memang bahasana teu bisa di ieu mah aya nu teu geugnya aya nu kumaha kitu kan urang teh heuh teu bisa teu ngupuku ieu lain bisi ti dieu da jol-jol ti dieu weh balik ti dieu ibu-ibu jog biasana ge tara suntangan salakin naon Aisyah kasarumahan naon teh pelan-pelan gitu carana udah cenah cara saurna cenah saur itu cenah di non kasalaki teh kudu kieu heueuh eta oge ngan kudu pelan-pelan saeutik ring guruda-gurudu lamun nyontoan budak heuh ulah dinyebutkeun cenah ieu tadi teh ti pengajian ngabahas Isra Mi'raj Isra Mi'raj teh naon Isra Mi'raj teh naon Isra Mi'raj teh perjalanan Kangjeng Nabi anu diangkatkeun kadenya diangkatkeun aya nu ngangkatkeun nyatana Allah Subhanahu wa taala ari oleh-oleh nate nyaeta salah sajina teh nyaeta salat nu 5 waktu tapi lamun nitahna bari jeung yeuh saur Kangjeng Nabi oge ieu kabudak ieu mah kabudak salat buru geura salat bari jeung si indungna cicing nu nitahna heula ieu mah nitah salat kayak budakna yo remote cicing dieu parebut remote sanajan bu ibu keur kareseban keur kotoran nya
contohan budak anger kumaha carana heupan teu meunang lain aya keur kotoranan bu leres teh bu nya lamun keur head urang teu meunang pan teu meunang salat haram salat leres teu tah kumaha carana kacai mah ngong adan mun ti masjid teh sok Allahu akbar Allahu akbar jauh langsung bu jang neng gerak sholat tos waktuna sholat bari jeung bareng beng ibu oge najan keur karaseban kacai we cek baseuhan asup we ka kamar nya ka kamar ngaringkep wis 5 menit 10 menit mah anggap urang keur sholat budak oge bakal nuturkeun oh nya si mama ge ngan sholat ieu sholat lain-lain iya di tempat lain kecekasa atawa jang ka masjid komo jang ka masjid budak teh da ningali idung le nya si mama oge salat matak si ohang ge alhamdulillah poe ieu alhamdulillah nguping wartos di madrasah itu tuh sabaraha hiji kurang kali nuka puluhan sabaraha 70 tos iya bener di bunga keun perkara budak sok heureuy wae mah nyapanya da eta mah jangan tamalah da sarua uing ge baheula keur diajar keur jadi santri kalong pedah geus asup adat udah pas sapang bisana baheula mah sok tiasa sanu tiasa susuratan pendek abdi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar poho deui. Heubatan ai budak mah jadi heuh meureun budak paling ge jang Ina nu eta mah lain balik di kadinya jang pan kitu meureunan dibulukan deui inna syani akahuwa abtar oh nya sadaqallahul adzim ieu pendidikan jang budak bisi lain Quran bisi isu pageto ari masjid gede ari nu ngeusian eueuh anu ngeusian aya aki-aki jeung incuna eta ge incuna teh can bener nu adan manehna nu qomat manehna nu jadi imam manehna keneh bae dan nungguan eueuh wae meureunan adan teh Allahu akbar Allahu akbar nah teu karunya eta ngadenges adan siga kitu budak ngorana ka mana budak meureun dititah tadi sieun siga tadi meureunan ulak balik geus kitu teh rek geus beres adan wah ningali mana cenah meureunan oh eueuh meureunan geus geus komat
bingung keneh wae. Jabani geus pohoan si aki-aki teh. Jiga tadi palebah Al-Fatihah bener, palebah susuratan riweuh deui wae. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abidun ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wala tuluy we budak kieu we. Heula budak borenya. Ka akilah kieu. Oh ya. Heula lila teuing atuh. Poma kade kabarudak ngaji sing bener. Ya. Sing jucung. Ulah siga si Ohang da si Ohang mah boro-boro nyantri tadi ge. Ngan peda ieu mah aya pangalaman anu ku si Ohang jadi kitu jadi santri kalong. Pendidikan di luar imah atau di sekolah di madrasah eta tanggung jawab guru. Nah tapi urang oge kudu nitip keun kajengan titipkeun Bu Pak titipkeun tah putra abdi pangajarkeun dab abdi mah bongan abdi mah teh tiasa titipkeun ka ajengan bro 3 juta aya heuh yo aya sih ekor ajengan ari kana ningali tas di mall sabarahaannya Bapak aya tas sae sia sabarahan da mirah ngan 4 juta nikeuleuh ari jang ajengan eueuh cik atuh insyaallah lain kunaon dititipkeun lahir batin dunya akhirat isuk pageto teh bakal saha atuh lu bakal nulungan teh apaan geus sebutkeun lu bakal nyalametkeun teh naon Bu nyalametkeun urang teh ieu kolot teh naon salah sajina anak yang oleh kayak budak yang soleh imaranenahan tuh cina udah hayang soleh diganti we ngaran kabeh soleh atuh riweuh kabayang teu lamun salam dunya pada hayang soleh salam dunya tong beuring salam dunya di dieu we kabeh ngaran diaranan soleh kabayang mun kita undangan teh pamikeun undangan soleh pamikeun ieu undangan ka saha ka teh ka si soleh oh tetangga eta tetangga si soleh nu mana eta soleh ojek wah riweuh aing matak pantesnya ayatna oge wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta dina nyiptakeun lalaki jeung awewe teh sanyana beda-beda ayeuna di dieu we sanajan saturunan aya nu sarua mirip pisan bari jeung kalakuan-kalakuanana pan hanteu keagungan Allah keagungan pangeran pada ayeuna bayangkeun lamun ieu cai heuk
Ya herang ya punya. Tinggal Bu. Pak. Heuk lamun diinum. Tah eta mah nginum. Kita menang nginum. Beda jengnya. Beda kerja di Panayagan. Ranginang. Jauh bakakak kur lain lah saya naon atuh da usah di Cianjur masa Cianjur mah alhamdulillah nya sok yo kepegat ada untung nanti aya nyalametkeun gitu dipegat ku polisi subuh-subuh pan rieut urang aya naon Pak punten selamat pagi Pak masih ngomong enak iya naon ieu di tukang Pak siapa ieu ieu mah tos tinu aja dah teu percaya ningali tok buka dibongkaran eta dibongkaran dus ningali teh ieu naon ieu buak dibuka teh bakaka wow bakaka nya dua belah dia mau dia nah ieu mah berat beas ieu naon ieu ieu mah naon apal sih apa kok mie nya ieu mah nya bisi bom lain naon kok mie sadus oh cita gitu beres ternyata tidak ada barang-barang yang mencurigakan silakan untuk kembali melanjutkan perjalanan makasih Pak tapi maaf mie dicokot aduh aing mah matak alhamdulillah di Cianjur mah harita menang 2 dus jeung beas sakarung eunah nya ieu mah di Cianjur di dieu itu mah ieu mah biasana gitu lamun balik sok kitu nya bisi teu biasanya biasakeun di dieu ge sok kitu lumayan lain kuna naon da urang teh da hayang ngasaan beas di dieu udah ieu mah kumaha weh tuh jeung kade mobilna nu beladinya kan aduh aing keun bae da beda-bedanya cik simkuring hayang nanya ari di dieu lu ngarumpul ieu teh hasil tina udunan atau aya bantuan atau naon sabare aya bantuan gitu alhamdulillah anu tos udunan ngabelaan udunan lebih ka duit jajan dikurangan duit jajan budakna dikurangan mugia sing dicatat ku malaikatna Allah oke insyaallah meureunana poe ieu urang teh sami-sami ngagungkeun ayana kajadian anu luar biasanya tanah Isra Mi'raj urang sami-sami mieling sanajan da urang mah mieling Isra Mi'raj oge da hese
maksudna hese nurutanana boro-boro urang sahabat para wali jeung sajabanan ka urang eta ge anu luhung elmuna teu aya. Para nabi oge nu sanes teu dipasihan mujizat sapertos Kangjeng Nabi Muhammad. Naon atuh nu bijina? Hiji meureunana tadi teh oleh-olehna naon salat. Atuh naon deui atuh tah? Ieu teh makna teh geus hebat. Mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan akhlakul karimah. Dina poe ieu teh ngumpul teh meureunan urang teh supaya bisa ngajaga ukhuwah Islamiyah. Hah, naon eta? Nu ngaranna silaturahmi teh biasana pan urang dieu seueur nu eta nya Pak anu sok nyaba tara tuh ibu-ibuna teh bapak-bapana duanana oh meureun poe ayeuna nu tadina geus tara panggih ayeuna panggih deui alhamdulillah nya cenah si Ohang cenah lakian teh cenah peda we ya si Ohang beuk ka dieu set pek teh da geus nyaba capek ai ningali kana naon kana kursi tek heuh bisi aya nu capek kacapean dugdeg sare keun wae bebas jeung si Ohang mah nya jeung si Ohang mah bebas sok we nu sare-sare anu ningalikeun alhamdulillah nu ngadengekeun nu hadir di dieu hebat tah komo nu sare mah teu nanaon cenah eta teh cenah ka Ohang cenah aya ieu na cenah aya naon aya kasayangan aya manfaatna da datangna oge kana majelis ilmu mah sarua dina sajam diuk dina majelis ilmu dawuh Kangjeng Nabi ka Ibnu Mas'ud sarua jeung ngabebaskeun atau lir ibarat ngabebaskeun 100 abid majan teu naon teu nulis teu naon teu nulis da pokona teu mawa alat tulis teu dituliskeun anu kur ningali unggul saukur hadir ai nu sare geus anu sore nu sare kumaha nya eta mah nu sare mah teu nanaon aya mangpaatna ngan eueuh bawaeun nu sare mah aya oge susuteun tapi mudah-mudahannya di dieu alhamdulillah pokokna mah lain cenah naon atulah cenah ni unggah taun teuing ngaranna ge pangeling-eling urang teh kudu silih elingan poe ieu teh urang silih elingan cenah atuh naha teh betita si Ohang mah naon cenah aya nu kitu nya punten ya bisi da si Ohang mah teh memang da cek uing oge si Ohang mah lain santri bodo jajauhanan ka ustad ajengan kiai jeung sajabana ngan pedah meureunan naon
saayat sakalimah mugia sing jadi hikmah. Hikmahna naon? Rupa-rupa. Salah sahijina we ieu mah barudak ngora we heula barudak ngora nya. Punten barudak ngora. Ulah ukur ngomong ke si Ohang ngomong naon ni teu kaharti atawa cek kasana naon ngunang si Ohang naon sih bawaeunana minimal kieu we aya teu kaera si Ohang nu teu ngaji wae bisa ngomong di hareupeun mustami sakieu lobana sugan we atuh jadi panyumanget diajar paling teu siga ajengan ieu sa untung saja oh deden siga deden juga pantari cenah diajar wanter ti budak itu ai ukur ngomong mungkul mah da oh cenah da si Ohang mah cenah eueuh cenah wana naon cek ibu-ibu di beda kelah nyari ibu-ibu osok aya non rutinan dia aya mingguan bu cicing naon mingguan tarik atuh udah mana mingguan reboan majelis ke majelis rutinan gitu lain aku berjanji lain bisi ya mah nyiar bukan kekurangan ngaji sebulan teh nyukupan tentang lagu dagade sok loba nu kieu papunten nya pajengan ibu-ibu geus balik di majelis tina rutinan teh cek ibu tos di mana di majelis oh kumaha di majelis kitu weh loba lu diomongkeun atawa datang ke majelis teh ungamingu gunta ganti kurudu ditukang diukna teh kala kaki kamari abdi dipamorikeun ku salah kita ieu nepi ka ajengan ngomongkeun ngabahas naon bae nu aya di harita poe harita da teu kadenge atuh leuheung ieu aya nu sombong mimiti musuh kieu teh tuh nu abdi mah tingali aya nu datang berenang nyaba sabenerna mah beda untuk emas seri dan nu ieu mah nu biasa mah padukana kumaha lah cenah si Ohang nyaho heueuh da aing teh pamajikan teh awewe banyak kalalaki mah sagala rupa oge jadi naon ayeuna nu ayeuna kudu dicontoh meureunna ti nu goreng kudu lumpang mimiti leumpang kanu kahadean sedangkeun ngalakukeun kahadean teh kudu balap fastabiqul khairat balap yeun kahadean jeung ulah diengke-engke sabab hirup katungkul ku pati maot teu nyaho di mangsa rek iraha bae oge eta maot ngadodoho bisi cenah
angke we cenah pengora itu bisa. Ayeuna ka aki-aki pun tanya ya, ka apa? Aki-aki. Leuheung keneh tingali ka bapak aki. Leuheung keneh ka nini nu parareot. Kunaon bet untung? Leuheung untung. Kunaon? Sabab aki-aki jeung nini pernah ngalaman ngora. Bener teu? Ayeuna nu ngora cik hayang nyaho, nu ngora. Yakin teu bakal ngalaman kolot? Teu, cek saha yakin. Kumaha mun isukan maot? Ngalaman moal kolot. Sok poho kadang-kala. Cenah kewe pokona urang lamun geus anu kakara bisa mere ka batur, geus boga anu kakara bisa mere ka batur. Nyieun kahadean ulah diengke-engke bisi kaburu maot. Dangke mah geus di ditu mah. Di alam nu itu boro-boro rek nyogok non ka malaikat nyogok abi balikeun deui ka ieu teh sadetik we cenah atau komo ka Gusti mah nya ka pangeran Allah ya Allah abdi balikeun deui ka dunya moal bisa bab naon fa amma man aqta wa taqwa wa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Lamun sodako dibarengan ku takwa komo bari jeung ngabenerkeun naon eta ganjaran hade ti Allah fasanu yasiruhu lil yusra insyaallah bakal digampangkeun kudu yakin bakal digampangkeun kana jalan anu gampang kanu hampang janji Allah eta beda deui jeung wa ma mambakhila wastagna wa kadzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Ieu nu ieu mah geus bahil pedit keket mengkene tara miring cape jahe keket mengkene merengkel buntut kasiran nu kitu mah nu bahil siga kitu komo dibarengan ngarasa cukup dina dirina yen manehna teh teu butuh ku batur hirupna siga nu nya aing naon maka jeung kudu pura bere ka batur aing mah meunang sorangan usaha teh naon ka jeung kudu pura bere ka batur itu meunang hese capek sorangan teu sadar eta anu sare ungapoe saranyang jeung manehna teh saha atuh anu cenah wok teh saha apan eta teh batur meureun nu jadi pamajikan teh lain adina bener teu sok tara sadar iye wa kadzaba bil husna ngabohongkeun sagala kahadean ganjaran hade teh eueuh lah geus ayeuna mah ayeuna we teu mikiran akhirat mikiran babalesan diri lamun geus kitu fasanu yasiruhu lil usra ieu bakal di gampangkeun kana jalan-jalan kasusahan nete semplek nincak semplak anu tadi mah nete nyapek nincak nyeplak anu ieu mah nete semplek nincak semplak kitu lain kieu salah mudah-mudahan urang masing di
bener-bener sanajan saeutik rizki teh kade rizki ge lain duit wungkul nya rezeki lain duit harta eta mah beda deui rezeki teh anu hade mah aya di urang oge di urang-urang teh nyata sehat dat najan duit loba oge ari teu sehat mah ampun sok we bayangkeun boga duit ongko boga duit tapi awak nyeri jeung kudu ditojos teh kudu disuntik mudah-mudahan sing jadi jalan naon tos dikaluarkeun poe ieu sing jadi jalan kesehatan we heula ayeuna mah jang ayeuna we heula keun ulah mikiran diri tu ke heula nu ayeuna we heula nu katingali ku urang tapi ulah diharap-harap deh pasti lamun geus anu pasti anu salah nya ngajalankeun kahadean pinu kaikhlasan artina urang kudu robah ieu nu tadi perjalanan teh nu tadi mah asana hayang kapuji teu ieu tina Isra Mi'rajnya tina goreng kana kahadean nu tadina urang mun mere hayang kapuji ayeuna mah ikhlas we keun bae yakin yen bakal isu pageto bakal aya ganjaran ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Magi kitu kangeka wargi-wargi nu aya di tempatan poma nu dititipkeun teh meureunan ieu teh akhlak bukan jeung nabi teh akhlak sabab ku akhlak anu bener anu hade bakal bisa narima segala rupa naon anu dititipkeun ku Allah da urang teh di dieu teh ieu kesak saawak-awak teh da boro-boro urang nu boga da urang mah ngeukur ngaboga-boga siga nu nya ieu si ohang teh ieu boro-boro geus dicokot mah dipisahkeun supageto pan beunang lain isu pageto heureuy geus cokot mah pasti jadi mayit si ohang ayeuna loba nu ngalajoanan nya ngalajoanan resepnya ningali tadi nu dipoto ayanya resepnya alhamdulillahnya nu dipoto aya nu ningali aya mahal si ohang ini dibayarna bener teh tapi isu paketo lamun si ohang ayeuna dibayar 20 juta ya isu paketo atau ayeuna si ohang geus jadi mayit heug dagangkeun 5 juta aya nu mawa opat 1 juta gratis itu gratis tuh geningan aremu geus jadi mayit mah mahal keneh bangke teri di pasar bener teu bangke teri mah di teteangan ku ibu-ibu oge najan kuntenya najan sabarahan ya mak sabarahan tapi bek anggar dibeli berarti masih kena hargaan bangke teri daripada bangke manuk tah mumpung urang ayeuna aya harga kene gunakeun supaya harga urang tuluy naik na dibarengan ku kahadean anu bener-bener hade kaimanan katakwaan anu saenya-nyana munggu Allah Subhanahu wa ta'ala
ubaran diri lain ku batur, ku diri sorangan, ku kasadaran sadrah pasrah sumerah kanu kagungan. Urang sholawatan heula. Allahumma sholli tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril shari wa iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Boga naon nu diomongkeun ku si Ohang oge hampura ya bisi-bisi loba salahna sakalinya. Bisi loba salahna batan benerna. Titip ulah mudag si Ohang ka Sadawangi. Di dieu teh ajengan loba tanyakeun ka ajengan. Ari ajengan kiai guru ustad teh eta teh manusia pilihan jang melak agama. Ulah siga kanu melak tangkal kawung ai tangkal kawungna sagala rupa na sabeundeuna butuh siga urang butuh kana agama. Cik tangkal kawung aya nu melak di hareupeun imah. Bu, Pak, eueuhnya dileuweung. Tapi eta hasilna dibawa ka kota atau ka lembur. Nu melakna saha? Careuh datang ka lembur di kumaha? Dibuburak. Bajeng dipitnah cenah, oh cenah ieu lauk aing beak, hayam aing beak cenah kitu. Padahal da geus hakna careuh mah kana hayam mah. Ceuk urang mah. Urang we nu aneh. Tah kana careuh kitu cik atuh ari ka ustad ajengan ka kiai mah ulah kitu. Ieu mah datang bawa ieu. Geus bawa ajengan. Pedah minyakna beda ti batur. Geus udon. Anggur mah teang ustad, teang ajengan, teang kiai, lamun urang aya nu kurang paham dina perkara bag-bagan kahirupan khususna bag-bagan agama. Sanajan saayat ari can ngarti mah tanyakeun we ayat eta. Mudah-mudahan urang dieu mah nya ngahargaan lain ngahargaan deui sok nu ngaranna ilmu diajengan teh da mun di guar mah pasti murudueul teh aya nu nanyakeun mah ai teu ditanyakeun mah rek naon celeuweungan teu puguh aing geus meureunnan ceuk ajengan teh. Ari peta mah ajengan ari ieu teh naonnya heuh leuletik kanana we leuletik kanana ceuk kasarna ieu teh ari cara bisi cara ngalapalkeun naon
huruf anu teh gitunya huruf sod teh kumaha sod teh kumaha sin teh kumaha sa teh kumaha cikasana ieu mah ketong era terus artina naon cenah Pak Ustad anu saayat teh bisa nanyakeun artina ieu nah kunaon eta teh tanyakeun saayat oge bakal bisa memener hirup sorangan. Wallahi nya si ohang sorangan punten ieu mah nyaritakeun. Si ohang oge bisa daek di titah kieu pedah naon ngadenge fastabiqul khairat balap yeun kahadean ditanyakeun naha ditanyakeun naon atuh balap yeun kahadean teh kumaha carana anu ternyata heueuh balik deui geuningan heueuh lamun teu ayeuna iraha deui sia teh yeun kahadean mudah-mudahan we poe ieu urang sanajan ukur ningali ieu teh kahadean keur urang. Sabab naon? Wala tuzauna ila ma kuntum ta'malun. Moal aya balesan. Moal aya balesan, moal aya ganjaran angin hasil pagawean urang-urang ieu teh. Lamun melak bonteng pasti bakal menang bon. Lamun melak cabe pasti boga na cabe. Mudah-mudahan we saeutik ngalengkah tina goreng kana hade eta meureunna da si ohang mah aya perkara naon ngaguar sejarah Isra Mi'raj mah pimanaeun bisi salah jeung loba di pampang namanya maksud teh bisi ieu mah asna naon si orang ieu mah urang mah etana we heula nyonto etana we unggul tina goreng kana hade sanajan saeutik pek geura mimitian ti ayeuna ulah di engke hapunten bisi oge jeung ayeuna dieu nya urang teh mamang aya nama keur naon keur usum pandemi hampuran nya bisi diantara urang teh geuningan tapi katingalina mah nya ieu naon di dieu alhamdulillah tos kan kacirina marada sararehat si ohang mah mareumeuh ieu teh ngomong ge kieu urang ngadua we urang mah tetep ngadua dina diri supaya naon supaya bebas tina panyakit lain artina bebas teh da hese ari naon dieureunkeun mah panyakit da panyakit ti Allah nah keur eta mah keur nyoba keur nguji kumantung urangna hirup di alam dunya siga kumaha urang kumaha nyikapina nya sakitu kapihatur pilih tebih ti marganing utami anggang ti marganing utama simkuring nyuhunkeun diapunten samudaya kalepatan oge kange ieu nya mun supados ieu sadayana angkat panangan kangge ngusir nya ngusir insyaallah sok angkat ka pananganna angkat sadayana punten sadayana kangge ieu panyakit nu aya di nu di alaman kurang sok sadayana angkat kaluhur balikeun ka dieu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.